mananya batur orang di dia besa tahun sorangan we batur ceromlah geus datang kitunya can meni batur gibaheun ayo mah Ma Imas teh geus satahun ieu teh asa can aya mall teu aya kabar berita deui. Ieu ditugaskeun ku Pak RT piwaranga data di dieu teh saurna aya Mang Adun di palih mana nya Mang Adun. Cigana ieu bumina Mang Adun teh kalaresan tuh aya jalmi. Assalamualaikum Cek. Nah lain ceromlah Bade kasaha? Lain itu bumina ceromlah Sanis, ieu mah teu selami, ieu mah teu aya nu nempatan, nu selami teu aya kosong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah kieu tuh logat mana tanya Abi cenah. Oh, artinya abi gaduh rencangan Nuhun, aman kali ya nuhun. Kema urang ka ditu urang teangan mah boroho sugan aya. Enggak kayak gegera aya. Oh ya, calik di dieu mah. di dieu neng cari teh atuh punten nya mangirin cari di dieu Halabat heula, nya mangga. Da apa nya teh ceromah aya, Teu aya ieu mah teu selami kosong. Berarti pararimna paling kedua. Ayo atuh kalabat heula. Nya ke bade kasaha mah. jadi kieu neng ieu ti isuk mah milarian ieu jelema hiji yang meuni can kapangih meuni kesal ti isuk ieu mah can dahar can naon meuni jaba pedih beuteung ngaranna meuni hiji bae kuatkeun ka ti isuk gedor can kapangih nya di mana ieu terang teu neng bumina Pak Adun. Oh, milarian Mang Adun. Kuninga. Di belah mana tuh neng ieu ti isuk ieu can kapangih ti mana hiji deui meuni aduh keselna bae karep ieu nang jelema hiji. Paling dieu mah. Duh lain kita tadi ngajawab teh itu tiliban hiji deui ieu ti isuk hiji deui nu mata kalieurkeun Gusti nu agung. Jika mah borohol itu tuh kenal dia. Saha? Mak. Mah borohol ai? Mak. Kaon rat teh ka mana Kenal dia. urang kita ngadata ku Pak RW ti isuk mican angeus ieu tinggal hiji deui geura Sidi kurang teh neangan mah di si ceromah. rek naon nengan urang Ah. masuk di dia urang ngomong atuh Ya awas ya Hendy. Mangga teh. Nah didinya nya, ieu aya misi penting diobrolkeun ieu teh. ieu teh sopan kita nu boga imas teh karunya eta nu boga imah eta teh Saha ieu? heueuh Teu baik heula urang aya misi penting ieu teh. nanahan atuh si teh meni penting teh Urang teh rek diobrolkeun. ngobrolkeun naon maneh Heuh nya teh nya, heula ieu aya urusan pentingnya tong bakal pipiluan heula. Mak, urang teh tadi teh ke mah ceromlah. heeh Pek teh sian bijilna teh lain ceromlah. nah saha Teuing da saha teh teh ngaranna teh lah. Da budak anyar tadi pantaran urang mah. aing budak anyar deui Pada cenah ieu mah cenah tos kosong tos ngalih cenah nu kapungkur mah cenah meureun ceromlah mah. aduh aing kudu ngadata deui wae meureunnya Urang tangan geura ieu ceromah. oh hayu atuh Kamarana. Kamana wae bro baru ketemu lagi Tara ka mana? merolong wae ka ditu itu geura itu teu culang cileung cecereng-cengan ka ditu sorangan heueuh kan bae antepkeun lah kake balik deui meureunang meni asa bae da awak asa jadi beki langsing langsung bro jadi gemrot kieu sini kan bae nu penting mah senang lah meureun cicingna urang cicing wae di imah urang budak sabar hiji lu aya namanya eta lu eta geuning deui beunghar ti beunghar namahan deui apaan oh astagfirullahaladzim asal dua jadi tilu ieu teh geus galala deui tinggal anu leutik ge meureunang boga di nu leutik aya nama Gusti, sekolah mah di nu leutik. Heeh, kebablasan. Lain dikabehkeun meureun samanya. Lain dikabehkeun. Ya anu ingat kan urang sok kucing-kucingan geuningan naik dina tangga jamu ceu idar baheula. Mana ingat kan teu? Ke Ci Idar teh urang
ti Jamil. Baheula pas kucing-kucingan naik kena tangkal teh geuningan ti Brawil. Mana sih teh ubran? Mana sih teh ubran? Lagunya hari teh kada ngagua tom teh. Riweuh jadi kolot riweuh da barang ager teh ngeuh barang mawar da kasihan da budak mah geuningan urang naik oge pangjagona naik teh. Bener. Di gagalacangan di uceng lama. Tak jadi kitu mah kumaha nya. Astagfirullahaladzim. Kemana sih jeung mak? Mak, orang ngobrol sorangan itu tadi aing ngomong wadeng itu ke sugel. Alhamdulillah ini mas boga imah hanya mah genaheun ieu mah itu si Ece kumaha betah di mah anyar teh. Alhamdulillah betah nama betah ngan pas tahun kamari mah rungsing ya bayar kontrakan jeung naon lah jadi nate Ece teh kumaha nya. Alhamdulillah we di dieu mah ningan ara rungsing kunaon kitu tahun kamari Ece. Tahun kamari mah budak-budak Bang Emo canging mayar kontrakan kudu mayar kontrakan nah jeung Bang Emo sagala kumaha mimitin nah eta ai kerkararieu mah geuningan sagala we di tah kumaha atuh bararing alhamdulillah ya ayeuna di dieu heueuh nya syukur we atuh Ece. Kemana orang neneangan ngecoblak sorangan ngomong sorangan di tepok ka tukang Moal saha mana hiji gue sorangan urang mah pake jeung si Eti yeuh. yang geus atuh ayeuna urang teangan deui cerom lah kamari urang ka imahna mamalahan leungit deui. Heuh sayu atuh urang teh ayeuna mah. Itu salah kamana? Sama jeung Dede ya. Cerom lah Aya perlu. Cek ieu mah hayu atuh hayu. Kak, Naon naon? itu asa wangu. Saha? Cerom lah. Karimah kieu. Saha ieu kok? Coba tadi saha wa? Ini teteangan teh ada dia. Cerom lah. Tek ditewak gitu. Lain ieu teh aya pibidamieun. Tumbadami cenah cerom lah kalau tunggul wae kan dia ka era. Ah itu era. Sidik urang nu era ku aja. Aya era teh sama di dinya. Tapi yang masalah mamang adanya si Incim lain ece nahabat jeung era. Oh era we si sama mah lumayan-mayan. Urang aral ditatagih wae ku Bang Emo. Jangan geus we kieu atuh ayeuna mah urang teang Mang Ade sugan geus balik ti Dubaina. Oh hayu atuh. Anjing, yan na, nangan waing ibakan ini bahula. Ay na dyan, anyan mo hangin eh, why? Anjing, yung yan nangan menuk nga aing lila, manamuah na ita. Hilaman ungal mo eh. Anjing. Ngomong ini balik dong, woy. Anjing, siya tayo, kumahan na, siya tayo. Mang aduh. Aing lagi na panen na yung tatangalan Neng mana ka mana Neng Badai kapayun heser semen. nang angon na men ano Neng masalah men Neng kau tu badai nga bangun ay Neng bangun umi na Mohon hayu atuh Mang bantosan. hiap hayu Hayu atuh. ayo mana Neng mayun itu ngela mendingan jangan Neng tungguan mendingan jangan Neng bang Neng mending ho mudah tangai atuh aduh Neng teh kumaha atuh
Ayo ah. Ini ngam. Nah, nya nih. Amalin naman. Ah, niyo naman. Niyo. Iya, Mang Ade teh. Majarkan bae tapi ini ya. Cek orang nya. Mau kabur? Kamana? Nah, ayo nama orang beakeun ku sararea. Oh, aing mah arah urang gebugan euy, aing mah penasaran. Sok mereka mana Iya, reka mana? Urang emek di kamar ieu ditatagih wae sia sok. Hayo urang tanggal ku aing dah. Ini aing mah kala naon ieu teh aya naon meni rame kerek ditonggelan ieu teh. Sok. Aya naon ieu? Lila. Ieu teh Mang Ade geus nipu duit arurang jeung si Encim tah. Mang Ade teh saha? Tukang tipu nipu urang sararea ieu duit urang beak eueuh teu balik deui di keteangan eueuh karek kapangi ieu jelema ieu. Ieu jelema ieu. Mana tong sok bela-bela Mang Ade. Maneh mah teh nyaho naon? Mun cicing teh maneh saha? Kela atuh ceuk, tong lakajeng nafsu wae. Ieu teh aya naon anu sabenerna? Sok ayeuna mah selesaikeun secara musyawarah lain gampang aramek wae. Cicing, ieu teh nyaho naon mah, ieu teh masalah hutang, mah Imas oge tuh. Debikeun ka ngajualan eta tanah, buat cecen mah sabaraha hektar Ayeuna diangkerok. yang kerok. Ieu mah sanes Mang Ade. Mang Ade sidikan ieu geus dumuk sidikan ieu geus dijelaskeun tanding babangetanana si Mang Ade. Sanes. Ieu mah sanes Mang Ade. Aing geus saha eta babagukan kitu teh eta mah Mang Ade. Eta mah Mang Ade. Sanes. Ieu mah ketanggi abi. Sok atuh nyarios. Ngamanin makane kain rumah. Ngamanin makane. Ah, nun. Uing mah. Ah, nun. Anehnya. Ah, nun. Kadangu ibu-ibu. Nah, nih, memang nak. Montong sok bawakeun. Ieu kan urang teh keur amak sih jelema ieu. Nah, jadi gitu ngomong teh. Padungdung juga nama. Teu balik tong sok pura-pura. Ari geus kieu pura-pura geura. Ini naon demi ano. Uing mah nun. Ho, hayo naik niliungan. Uing mah hayo. Nun. Uing na nun. Neng, abalon neng. Uing saha. Neneng. Kela. Adun kamari teh nyen sus teh hiji deui ngaran Adun di tateangan teh eueuh. Moal kitu jelema ieu. Nya, babangetanna jika Mang Ade kitu. Heueuh nya aneh. Jadi urang teh amak deui. Mangkana kupingkeun heula kejelasanana sareng sagala rupi-rupi. Oh, lila aing mah. Nu bener ke Pak Ustad saha ke nu tausiahna tong ieu lila ngomongna. Heueuh teh sok ngadogoan aing mah. Ayo balik. Ayo. Tong kabalik manek tausiah heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi pemirsa, kita jangan berburuk sangka dengan orang, karena kita tidak tahu kebaikan dan keburukan seseorang itu tidak dinilai dengan fisik. Hanya karena kebaikan yang bisa kita dapatkan, itulah yang akan kita jadikan suatu amalan terkelak di akhirat. Waalaikumsalam. Nah, hadir sakedeung biasa dina tuh timah tausiah teh sok lila. Ya betul eta saha? Gaya di dieu wae. Batu eta saha? Heuh nya eta teuing ja bawa tausiahna ge mending sakedeung nya. Asa teu rame. Apaan karek ka dieu? Uing kita apal kita sah ka dieu coba. Meureut kita saha? Teuing, orang tanya ke.
Sebenarnya film naon sih ieu teh? Nah, aya ustad gitu. Ustad eta meureun sungut barokah. Heeh, bener sungut barokah. Heeh, asa pernah adanya sungut barokah teh. Heuh, eta ustad. Si Ipeh teh nu nyebut sungut barokah. Nah, dalin urang nu nyebutkeun sungut barokah. Si di mana ya ge? Tuing saha? Uing ka si Ipeh teh ngarangan masih ojo. Si Ipeh. Mo nama uing ain mah ne sabi mah nu Pokokna nama Tonton terus. Tan. Re. Aduh.